ngajambak buuk Nyisarti tarang didagor-dagorkeun keratihang panto sakitu Nyisarti kawilang kuat samalah ngarameus parabot antik Inon meniti pepereket. Atuh pugu Inon anu keur ngajambak buuk teh ngadagor-dagorkeun tarang pamajikan ngadon nyengir teu beda ti domba keur ngasin. Panon duanana peureum nepi ka leungeun nu dipake ngajambak buuk pamajikan dilesotkeun sabab teu kuat ku seueum muncang gini pisan kepencet mangkaning mencet nu nafsu teh teu jeung adeuh sakrawakna. Atuh Inon gagara bagan bari aduh-aduhan jaba bari diudut atuh para mitra sanajan Inon tukang barangasan ge kuno kitu kanu kieu ari dipencet mamarasna bari didudut mah leungit di temah wadi gagara bagan ngan teu bari gogorowokan taksiran era ku batur bisa lesot-sotenan rameusan Nyisarti bubuhan di teungeul pupeutreuyanana sanggeus lesot gamplang Nyisarti ditampilingan atuh geus kitu mah Nyisarti auk-aukan bari asup ka kamar ngarawu anakna sabab ceurik dedengekan taksiran ngagaruahkeun kuno dogdag. Yor gamantong sia koplok sia bejakeun ka bubuyut sia tos disiksa ku aing kitu cek Inon kakara ngomong di barung amekan ngahegak kesa ngoprot tapi leungeun anger nangkep mamaras taksiran karasa keneh. Arek deula aing ge kuceleuk sia pamadatan sia tema Nyisarti bari ngawiwieu ceuri sia nu kuceleuk nu kitu nangis tegableg sia tegableg ka era sia si gelo si jurig sia cek Nyisarti para mitra namalang wae sia nu jiga jurig mah temal Inon cek Nyisarti kana rantang aluminium berwar dibaledogkeun beneran pisan kana tarang Inon mending ngabletrak gelo sia aduh si ucut kedua sia si burung sia aduh Inon aduh-aduhan bari nungkupan tarang nu buncunur makaning aduh para mitra sadaya eta rantang anu kanel teh dibaledogkeun mana sina rantang aluminium ya tapi rantang aluminium kanel teh sok buru-buru aing sarenkeun sia kanu jadi kolot sia bentengok lalaki pamanatan sia teu sudi aing mah deuleu teu sudi disangsara kudu kitu patut baheula lagi aing mah teu sudi ka sia ngan ku sia setengah ditipu-tipu diolok-olok ka sia ku si jurig teh sia. Nyisarti ngawak-wak bari rawah riwi keur kitu gurutak inungna Inon nu kakara balik tas buburuh ngaramet datang demi katelah nama Maesa manehna reuwas ngadenge di jero imah aya nu hogak gentak ungah jalan ti dapur. Gusti nu Maha Agung geus kunaon deui atuh Sarti coba eta parabot dina bupet meuni pasolengkrah kitu samak meuni abut-abutan cing atuh sing adeui euy kana pasea teh kawas barolona keranya nanti era ku batur pagawean usik baringan urkur payang pasea kunaon ieu Sarti cek Maesa bari nyokot rantang ngagoler di handap sok dituna dina luhur bupet eta si kucleuk meuni sok datangkeun Raja Wisuna wae dasar awe ieu pokona mah labokeun teh telo tah dasar lalaki si goblok teh tah sok aing geura beresan sia deuleu tah seberwes ya diberesan sia ku aing deuleu tapi sia mantau geula ka ditu ka buyut sia aing mantong tapi sarenkeun aing anu jadi kolot dari menang murung ti jarian si aing teh mengeus la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini aya ku saruana pisannya eta kunaon atuh mimitina Inon. Maesa geus pusing kudu jadi anak jeung minantu gawengan para seawai teh sirikna isuk dar soreder pasalna mah dume kuring ka imah Mang Udil maksudna terek nginjem batu asahan ari heug diinjem cenah ku anakna kagirang kabeneran tatangga Mang Udil keur ngawarangkong tuluy nanyakeun urusan pakaya nya atuh kuring teh ungah heula moalnya jelema nanyakeun di temalan bari ngaleos onaman mah teu lidah kuring ka dieu teu lidah kuring di ditu oge henteu teu lidah naon ti meletek palun poe ka karamantog ayeuna. Nyisarti gancang nempas aja dong sia goblok kapan aing teh keur ditanya kudu jadi indung sia gampang we sia namalang mah cek Inon nyentak meungeus lah atuh cicing Sarti sok teruskeun Inon geus kitu kumaha. Maesa nanya ka Inon anakna nya geus kitu mah kuring balik cadiuk-diuk acan geus ngawak-wak ngomong janji calangap we kalau wanita ngurus pakaya rek diurus kumaha kayan pakaya sakitu ruksakna ku cungik beurit meureun kumaha ge kanyahoan dua usum teu kajadian bae sajabati kitu make nyebutkeun kawas jelema pamadatan jelema ku uleun apaan manusia naon kawas kitu patut
ngajablog jang jipelenung kawas lain ka jadi salaki wae. Ieu Inon lain mah mangeunangkeun ka pamajikan maneh. Nyalahkeun teuing henteu ka maneh memang ku mage kanyahoan katingali boga pakaya satala pokeong teu kaalapisan ruksak ku hama. Tapi cing atuh maneh teh sing rajin neangan pakasaban deui anu sejen samodel batur. Da sanajan nu lalega pakayana ge bari saeutik-eutikeun. Ieu ka arala tetep we ari usaha mah. Piraku rek dahar kudu ngadaguan engke di mana pakaya ka ala nu hartina mah isi peujit mah teu bisa diengke diisukeun. Komo urang mah rajin boga pakaya ukur satala pokeong bari dina ka alana cukup sapoe dua poe. Maesah ngomongan kanu jadi anak. Harita teh tapi nu diomongan bata nampak kalah kamalik munereng. Mureleng kanu jadi inung panon teu sirikna bijil kabeh buncelik. Ganeng lah. Sarua gablek we ye, sarua geblegna ye. Aing mah gablek inung teh teu ngarasakeun pisan. Usik bari nita usaha. Na kudu babadog rampok kudu milampat cecermed ka bada batur. Maneh mah diomongan kudu jadi kolot teh sok babari nema. Mage lain itah kudu babadog rampok Inon, lain itah kudu cecermed kana barang batur. Lain nganeangan pakasaban kanu sejen, nah kana dagang, nah milu kuli ka batur, geuning batur ge kula kuli ka ditu. Nah kitu atuh nu dimaksud kumaha teh? Ceuk Maesah nyaritana leuleuy. Sok ade bere atuh keur modalna. Ari anak kudu dagang mah kurangan sakadar bisa ngajurungkeun we. Cenah kudu kuli teh sok panehankeun pakuliahanana. Lamun aya nu butuheun ku pagawe kakara kuring kuli. Sakadar bisa nitah wungkul mah lah, tok make ngajujurung teuing da kuring boga pikiran. Moal kungsi dijujurung, moal kungsi dititah ku batur, lamun aya mah jalanna pigaweun. Lamun dagang kudu boga modal, moal hade dagang modalna ku si panon mah. Jalanna mah lintang ku rajin, neangan ku sorangan. Lah, meungeus tong pipilueun ngomong kolot mah. Sok rek kumaha pikareupeun ayeuna maneh sia sari? Inon nanya kana pamadegan pamajikanna. Kitu kami mah beresan. Kalawan serengkeun ayeuna kudu jadi kolot. Da moal kaduhung moal ceurik lolong seran diberesan ku maneh mah. Balik-balikanan manyang, bisi manyang ngarudetkeun ka maneh. Ari kitu mah kami diberesan pasti jongjon kana hate maneh. Perkara budak-budak kitu keun bae lah. Nah, piraku akina jeung ninina teu kuateun maraban budak tilu siki mah. Ai sia teh era manu jadi bapana. Itu para mitra cek Nisarti. Gua aing diberesan tapi tunggu 2-3 poe. Cek Inon korejat nangtung tuluy init deui ti imah. Ru karek ka mana sabab teu carita malah teu ngareret deui ku sabelah mata. Ma, ampura kuring salila ieu di dieu ngarudetkeun we ka emak. Ku kituna ayeuna mah kuring rek balik we kan jadi kolot. Ieu mah itung-itung rek niiskeun pikir heula. Aya di dieu mah bising aya nu cilaka salah saurang. Cek Nisarti bebe jarek balik kanu jadi inung bapak bari murag-muragkeun cimata. Montong Sarti, manteh montong rek balik sagala geus we cicing di dieu. Keun perkara dahar-dahar kitu piraku teu manggih. Ongkona salah deui lamun awewe unur ti imah teu kanyahoan kudu jadi salaki. Maesah ngahalangan nyarek minantuna bali. Nyarek para mitra sadaya minantuna bali. Keun wae emak kuring mah teu rumasa mangejatkeun kanu jadi salaki. Teu unur tanpa idin ti salaki meureun ku mage bieu kareng. Bapana budak geus nitah balik mana kitu ge tetela. Bapana budak geus eueuh kasuka. Geus teu sanggup ngurus anak pamajikan ongkohan ti kamari ieu keneh. Bapana budak ngajujurung balik we ka kuring. Nu matak payahna we masing ridho ku kuring ditinggalkeun. Nisarti maksa korejat nangtung ngoloyong ka kamar. Tuluy meresan pakaian kana jingjingan. Samalah pakaian anakna diberesan geus kitu majrut turun ngais budak anu bungsu. Sedang budak anu dua mah geus aya 3 poena cicing jeung akina ti inung sabab kabeneran keur parare sakola. Atuh pantes harita manehna ngais budak bari ngajingjing kaneron. Atuh Maesah mitohana teu bisa majar kumaha bati bingung nu aya. Akhirna keheul kanu jadi anak sorangan adat teh goreng pisan. Da memang nya Inon kacida gorengna pisan adatna carekna jeung sok sasangkleng deui. Tong boroning kanu jadi anak pamajikan sanajan ka indung sorangan maneh wani huakao. Samalah Inon kungsi najong sagala kanu jadi inung tina pasangan teuran beurang teuing. Jelema model Inon ge mah teu puguh ya para wargi. Ngaso heula. Inon initna ti imah ngadon ngajejentul sisi walungan hanapeun tangkal juar. Leng Inon ngahulang meni anteng naker bari panon manco kana cai walungan ting belek-belek. Ting raria katojo ku cahaya batara surya nu geus manceran geus manjing kawan cilohor.
red kagirang katingali batu taringgul, red kapasiren katingali kebon manehna, gamblung teka urus menigeus baralaku jukut jeung euri. Renghap Inon narik napas panjang bangun anu seunggahna keran ningali kebon koredeun. Geus kitu gerendeng Inon ngagerendeng jeroeun dadana, bari ngahurun balun ku tulang, dibaturan ku sora manuk-manuk di sarada patemalan jeung pada baturna. Manuk piit ricit tinggal berdina dahan tangkai juara. Anak kudu kumaha atuh aing hirup aing teh lah. Kitu salah kieu salah makaya geus dua usum ayeuna teu kaala pisan. Rek dagang da kudu boga modal. Kuli eueuh nu ngulikeun. Nyiar pakulian zaman ayeuna teh sakieu hesena. Tong boronin pantar aing sakola ukur sakola dasar. Cacakan keluaran sakola luhur ge loba keneh nu ngalangur. Mana kitu ge lain teu hayang aing baru gagawe ayo boga gawe kana pasti kana hesena we neangan pagawean tapi bebengok pamajikan mah jeung nu jadi indung sorangan aduh aing mah menisikan nu ngagampangkeun pisan ngajujurung nyiar pagawean teh ari udung aing kudu ngalampahkeun jalan serong mah atuh kasebut caceremed kana barang batur wah ke heula jeung teu sanggup we nanggung resikona lamun katewak barang can kahakan ku aing awak geus ruksak pada nyariksa jaba aing dibui. Ka mana tu aing nyiar tareka lah. Sangkan papanggih jeung kahirupan. Kilang bara bisa ngaleuwihan ti diri batur atuh sarua-sarua jeung batur teu susah-susah teuing kuhakaneun. Rek nyiar tareka ka bangsa dukun teu boga keur syaratna. Ari init ka kota rek naon da moal meunang pagawean malah ngadonyang sara diri sorangan. Geus moal henteu hees di mana golerna jaba peurih peujit. Jalan pikeun kahirupan malah bari hirup aing senang kajen teuing masing anjing bodoh ge ti jarian geuna lah atuh lamun ti manusia deui boh ti lalaki boh ti awewe mun jelema geus kolot ku aing rek di aku inung bapa lamun ngora keneh ku aing di aku adi atawa di aku lanceuk saluhur lamun saluhur omo lamun awewe ngora keneh bari lengohkeun bae ku aing dikawin we sakalian asal nu sakira matak nyenangkeun kana hati aing matak pinangi jeung kahirupan. Tapi si Sarti mau diserahkan sebab aing mah karunya kan jadi anak ngangkaning teh lali ti keneh kitu ge lamun si Sarti daekeun dipangnyanungkeun ku aing teu daekeun kana pasti aing karunya ge kabudak diserenkeun lah la ilaha illallah. Inon keur ngagerndeng kitu teh ngadak-ngadak murejat bangun reuwas sabab ngadenge nu ngorosak gigireunana disangka mah orai dumeh gigireun teh rungkul. Ana direret si horeng berit bodas meni badag sampir segede marmut. Harita berit bodas anggur ungas ingus, malah siga anu nempo beungeut. Kodong kanga Inon ngarongkong batu segede peureuh. Tuluy diangkat maksud rek ditinggangkeun kana berit. Barang rek gejret-gejret teu ningang berit ngong kadenge sora awewe ngomong tukangeun Inon. Ulah dipahalaeum karunya. Sarua keneh makhluk pangeran. Sarua hayang hirup sama model anjeun komo ieu untuk ngaganggu ka anjeun da anjeun ge lamun dipahala moal dae kitu caritaan eta awewe. Kilek Inon Malik bari hate ngarasa kaget tapi tukangeunana eueuh sasaha gilek ngalieu ka hareup teu kanyahoan berit bodas teh eueuh teu kanyahoan ka mana los. Ai saha cenah ngomong tukangeun teh da sirik sora awewe make nyarek ulah mahan berit sagala disebutkeun jelema meureun kudu aya jung cirigna tapi meni atrapi san sora jelema moal jurig mah kitu atawa dedemit kira ku dedemit make ngomong kitu sagala nyarek ulah maehan berit bodas kitu gerentes hate Inon ngarasa kaget lain heuheureuyan. Red Inon rarat-reret ka sisi kagigir kojengka ngalengkah nempo ka lebah tapi lebahkeun eueuh jelema saurang-urang acan geus kitu mah leos Inon ngaleos di eta tempat maju ka wetan. Sanggeus deukeut ka palebah tampian gok paamprok jeung saurang awewe ngora keneh penek montok rupana tegep naker gelenyu awewe ngajak imut sigan wawuheun ka Inon pok nanya lirih naker pas di mana Kang Inon meuni sigan rurusuhan ceuk eta awewe anyar pinangi sedeng Inon neuteup kana beungeut anu nanya sabab teu wawuh atuh eta awewe nanya deui ka Inon kunaon ari akang ditanya teh anggur neuteup teu apal kitu ka abdi pok matak teu apal akang mah ari kitu saha teh nya teh Inon Malik nanya telepas tina paneteupna piraku akang poho deui ka abdi cing inget-inget jeung tegas-tegas ku akang moal nyari abdi apal ka akang
nyan akan metu apal kan Nyai leuwih hade caritakeun atuh saha teh Nyai teh jeung nu ti mana teh inon weleh teu apal ari akang baheula kungsi babarengan ngaji jeung abdi geuning baheula abdi keur leutik keneh sok dianteur lamun tas ngaji teh sama laku abdi sok dibere duduk kuy samak jeung obor kungsi dibere duduk kuy samak jeung obor cing atuh ingat-ingat ingat keneh akang dibere duduk kuy samak jeung obor ke lamun teu salah mah kungsi akang dibere duduk kuy samak jeung obor nya teh ku Mimi nya ku Mimi kapan abdi nu ngaren Mimi teh Kang cek eta awewe ngakukeun ngaran Mimi urut babaturan ngaji inon pan Mimi mah geus maot lain basa baheula banjir teh samalah nu teu kungsi lila inung Mimi ge maot lantaran kaleleban ku Mimi harita akang manggih beja tinu jadi inung nya teuing atuh jelema nu geus maot make bisa hirup deui mangkana geus aya tauna inon ngarasakan nu maot malin abdi Kang lanceuk abdi mah harita salamet ditulungan ku urang pentas nyati harita teras nuturkeun nu jadi bibi digirang tapi ka abdi boga salaki ka urang dihitungan teu lila ukur meunang 2 tahun salaki abdi maot tapi ka ayeuna abdi teu boga salaki ari akang ayeuna ka urang mana boga pamajikan teh Kang cek Nyi Mimi nyarita meningagalina ngaso heula para wargi sadaya ngaso heula ngaso para mitra kaum dangu harita Nyi Mimi nyarita meningagalindang akang mah kabatur salembur nya teh ka Nyi Sarti geus boga budak Kang alhamdulillah geus boga 3 budak mah bungsu kakara umur 1,5 tahun Cikar umur 11 tahun pangas bungsu genep tahun jalan temal inon sajelasna syukur atuh geus boga mah peperieun abdi Kang kieu wae goreng nasib geuning mana nu jadi bibi geus eueuh kari abdi we gulak giluk sorangan akang onaman leuheung boga batur paheuyeuh-heuyeuk leungeun sedang abdi rek jeung saha paheuyeuh-heuyeuk leungeun teh bener ari perkara dahareun jeung pakaya mah teu kurang atuh pakaya ditinggal tinu jadi kolot jeung ditinggal tinu jadi bibi aya kana 1/2 hektarna atuh pare di leuit loba nganyak kitu teu lalugina teu boga batur pisan lamun aya nu jail teh mah ka diri abdi geus moahan teu aya nu nulungan moal aya nu mulasara diri abdi lamun pondok umur teh mah Kang cek Nyi Mimi nyarita bari carindak-dak siga nu sedih heula Nyai Nyi Mimi akang teh lain heureuy ye lain akon ngarasa teu kaharti sabab Nyai teh kagujurudkeun geus maot ke bawah ku Caah nah bener Nyai salamet inon siga nu cangcaya bisi akang teu percaya mah hayu urang ka imah abdi ke panjang lebar nama ku abdi dicaritakeun di imah tapi kitu ge lamun akang inon hayang ngayakinkeun diri abdi Nyi Mimi ngajakan ka imahna meunang sawatara jongjongan mah inon ngahulang bari hatena ngagereng nya kitu ieu Nyi Mimi urut babaturan ngaji aing baheula atawa aya nu sarimag rupa jeung manehna lamun sarimag moal nya manehna ngakukeun ngaran Mimi jeung nganyaritakeun kungsi mere duduk kuy samak sagala tapi da si Mimi baheula teh kagujurudkeun mah geus paeh nyaeta ka bawah Caah waktu manehna ka bawah ku indungna ngored di bawah ku indungna ngored memang aing inget keneh baheula kungsi dibere duduk kuy samak jeung obor sono baheula waktu menjadi bapak aya kene aing rek diremokeun ka si Mimi ngan teu jadi sotenan dume eta bejana maot ka bawah Caah ari katamata mah geus ampir kana 5 tahun aing teu bapanggih jeung manehna dina panggih deui di dieu cing aing nyaah ku aing rek yakinkeun ke tempatna ieu manehna ngajak ka imahna lamun tempatna nangangtur nyingkur bari eueuh leuit mah ku aing rek dipercaya masing manehna susumpahan totongengan ge ngakukeun ngaran si Mimi moal dipercaya lah kitu para mitra sadaya gerentes hate inon make aya niat rek ngayakinkeun Nyi Mimi sagala rupa kumaha Kang Inon arek ka imah abdi ngajak sote abdi mah bisi akang boga rasa teu percaya atawa cangcaya ka abdi domeng abdi cek akang kagujurudkeun geus maot ka bawah Caah tapi ulah ketang bisi pamajikan akan nyusul-nyusul ngaganyang ka abdi majarkeun abdi rek ngarebut salaki batur lah ayo we ongkohan akang ngarajaw nyaho patempatan Mimi nu ayeuna ngan bener salaki Mimi geus maot moalnya abdi bari ngajakan akang ka imah lamun aya keneh mah nu jadi salaki abdi ge lain jelema teu hidang atuh Kang nya yuk atuh cek inon geus kitu mah teu loba nu dipikir deui
harita kene Inon init nutur ke Nyimimi sabab hayang ngayakinkeun anu jelas sajeroning Inon keur ngiring ke Nyimimi kawetan ke hatena ngagereneng deui cing hayang nyok wae ngrek diyakinkeun nya manehna teu boga salaki kalawan di imahna eueuh sasaha lamun bener manehna lelengohan kalawan pakaianna cukup ku aing merek ditanya we dek henteu lamun ku aing dikawin sukana teh aing kabawa derajat ku manehna hitung-hitung rek nurut hirup we ka manehna da ceuk manehna pakaya lega atuh pare loba dina leuwih kumaha lamun si Mimi teu daekeun dicandung ku aing nyaho lah ku aing rek diolo kitu dina lamunan Inon jetruk ditajong kana batu Nyi Mimi ngaranjug reuwas sabab kadupak malah satengah dirangkul ku Inon ti tukang aduh kunaon ari akang ngadon ngarumpak abdi kira-kira tukang rek urung karangkul setengah jalan mah ke kumaha lamun aya nu nganyahoankeun heug dibejakeun ka pamajikan akang ceuk Nyi Mimi bari ngareret samalah make jeung ngagelenyuk sagala ih rek ngarangkul ditajong akang mah temal Inon bari ningali kana indung suku getihan atuh akang mah tara ningali tincakeun nya ceuk Nyi Mimi jep jarempe deui beuki lila lumampahna Inon beuki jauh samalah sarakana ge teu katingali tapi sanajan jauh-jauh ge tuluy nuturkeun sabab ku panasaran hayang ngayakin nu teu kacaturkeun di jalana Inon geus tepi ka hiji lembur gede loba imah aya puluhna suhuna ngan katingali ku Inon meuni siga anu saruwung eueuh jelmaan sabab asa jempri reg Nyi Mimi ngaraneg hareupeun hiji imah duduk janela buruanana lalening lalega halegar hawa tiis asa seger kawantu loba tatangkalan tak iya saung abdi makan kita di dieu nya ari leuit ai leuitna mana Inon palahak polohok kalawan nanyakeun leuit sagala ari itu lain leuit kan Nyi Mimi nunjuk ka beulah kaler barang direret nyawe aya leuit sagala lebakeun leuit aya tampian caina kadenge nyurug tina pancuran yap ka jero Kang Nyi Mimi unggah dituturkeun ku Inon barang bus ka jero meuni ujug-ujug betah we di jero teh Inon teh sabab di jero imah Nyi Mimi halegar nyage di kampung raresikna keur ngaso heula para wargi sadaya ngaso Para mitra kaum dang
harita Inon tuluy nyarita deui. Duh menigarna kieu mi hawa tiis jeung katampian deukeut deui. Teu samula dia akang kacai meuni meleteng. Ngan yongko loba ieu mah tapi meuni asa jempling ya kamarana jelema mi. Payah kieu mah sarepi Kang biasa tuh da kaleuweung nu karuli. Paling-palingnya pada magrib kakara araya nganya kitu di mana geus daratang ge. Tara laliar urang dieu mah abdi ge salila di dieu can pernah natangga. Ari lain kitu mah aya kapentingan. Nyaan menigarna keur dieu mah nyemi. Akang ge lamun boga tempat di dieu mah moal teu betah atuh. Karena kumaha Kang sagenah-genahna ge di sisi gunung. Teu samodal disarakan akang meuni haneuteun ongko. Nya haneuteun teh amangan ukur haneuteun we dari tumaninahna mah kaelehkeun ku urang dieu. Contona mimi kasebut jiwa sabeula. Boga tempat sakih halegarna kalon boga pakaya sagala. Nya alhamdulillah Kang sakalieun keur dahar-dahar bae mah. Teu susah-susah teuing. Teh mah mimi ngaleos ka tukang. Dukanya rek nyician cai nyuguhan Inon duka rek barang gawe. Yakin ayeuna mah si mimi teh teu paeh. Ieu geuning buktina make boga imah di dieu sakitu raresikna. Leuit bener aya deui heueuh. Kumaha nyaritana aing hayang miharep ka manehna jeung kira-kirana daekeun kitu lamun dicandung jadi nu ngora. Ari dikawin heueuh ti mana pikeun waraganna aing kawin. Moal hade mere ipekah ku irung onaman mah. Tapi keunlah ku perkara ipekah kepekah itu bisa ikhtiar ngan kumaha aing pibasaheun ka si Mimi. Inon ngagerendeng jeroeun dadana make aya pikiran rek ngawin saja. Teu kungsi sawatara jongjongan Mimi mayiran cai teh jeung opieun kulub taleus padang. Tukang bolu di dimah nu kieu nya. Abong kenapa tempatan sisi gunung cek Mimi bari nuna cai 2 gelas jeung kulub taleus sapiri. Lah, tong ngariweuhkeun teuing atuh Mimi da lainna saya mah ieu mah. Ngariweuhkeun naon Kang ukur cai? Teh mah Mimi gek diuk pahareup-hareup. Sok Kang dikeureuy Kang lumayan taleus-taleus oge. Pokna deui bari ngeserkeun piring di eusi kulub taleus. Ditampi atuh Nyai. Ceuk Inon nyarita sakapeung adat. Nya sok atuh kadinya Kang. Teh mah Mimi ceug Inon kana gelas tuluy nginum. Bangun hanaang ongkohan dempang sakitu jauhna ka tamah tengah poe. Geus lila bubuara di dieu mi. Inon kakara nyarita deui. Di basa aya kajadian saah we Kang asal nama dibawa ku jadi bibi ka dieu teu kungsi lila. Nu bibi geus ninggalkeun. Lain ku kitu aya kulu deungan Nyai mah kasebut jiwa awewe bari di imah teu boga batur pisan. Inon mang hariwangkeun. Sieun kunaon Kang dari dieu mah nya ge sisi gunung teu aya kasieun teu aya kakeueung. Sanyadan dina sieunna ge atawa ngarasakeun rek mentari baturan ka saha lamun kitu abdi boga salaki mah. Nah, atuh lain keur boga salaki ngaraeng tanggung jawab. Aya ngurus pakaya da moal nya ngurus pakaya rek sorangan mah. Ceuk Inon setengah ngajojoan kana hate ini. Nyata boga salaki teh sok sieun teu nyaah teu bela ka diri abdi Kang. Eta ge harus miharep mah aya ngan hate abdi we teu merean. Nyata kitu sieun teu nyaah pokona mah Mimi rada humaneua. Kumalahuna akang diajar milu bubuara di dieu. Nu dimaksud akang bubuara di dieu teh sarerea Kang. Sarerea jeung saha? Nya sarerea jeung ieu jeung anak pamajikan. Teh mah Mimi teh. Moal akang we sorangan. Teh mal Inon meso. Kawas nu lieur akang mah. Kasebut boga kula warga anak jeung pamajikan. Tapi rek ngadon bubuara sumumara sorangan ari anak pamajikan diculkeun kitu. Karunya tuh Kang ari boga maksud hayang hirup sosoranganan mah. Abdi mah teu ngidinan kajaba lamun anak jeung pamajikan dibawa karasa abdi ngarasa atoh riung mangpulung di dieu. Hantu akal waktu senaka.
Thank